Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapandak deui sareng Bu Eli dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha damang sadayana? Mugia hidup aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ieu urang diajar deui ngalajengkeun pangajaran bahasa Sunda minggon kamari. Urang tiasa diajar deui ngeunaan kaulinan. Tema minggon ieu tema pangajaran 5 nyaeta ngeunaan kaulinan. Teu hilap Bu Eli pesen mugi hidup tetap semangat diajarna walaupun masih di bumi. Terus senantiasa ngajagi kesehatan, tetap diam di rumah dan selalu semangat belajarnya. Terus saat acana diajar mangga urang ngadoa heula mugia pembelajaran dinten ieu tiasa aya manfaatna. Mangga urang dikawitan diajarna. Tujuan pangajaran dinten ieu nyaeta hiji hidup bakal diajar ngeunaan istilah olahraga. Jadi hidup tiasa terang nunamina istilah olahraga dina kaulinan. 2 hidup tiasa mengenal kecap rajekan dwi reka. Terus nu katilu hidup bakal mengenal cara nyusun kalimat dina nyusun kecap dugi ka janten kalimat. Nah eta nu bakal dipelajari dinten ayeuna. Mugi hidup salawasna sumanget diajarna. Teras ngadangukeun sagala rupi nu didugikeun ku Bu Eli. Hayu urang kupas sadayana nu tadi Bu Eli sebatkeun. Minggon ieu urang bakal diajar ngeunaan kaulinan neraskeun pangajaran nu minggon kamari. Teras minggon kamari kan urang atos ngalengkepan ngeunaan kaulinan balap lumpat. Eta teh sami kaulinan nanging nu mangrupakeun olahraga. Balap lumpat kan olahraganya. Tah, ayeuna urang bakal mengenal istilah-istilah olahraga. Kecap-kecap istilah olahraga dina kaulinan contona suten nyata tahap nangtukeun ucing. Balad atan napi nu main pangheulana make ramo. Kantos hidup ngalakukeun suten. Pasti kantosnya terapi hompimpah. Tah eta teh sami sareng suten. Teras 2 cemes nyata nepak tarik tur nutup diantarana dina main badminton. Cemes cenanya eta teh. Tah eta teh sami sareng olahraga nanging istilah kaulinan. Teras centang nyintrek kokojo. Kokojo satarikna dina main kaleci. Hidup anu pameget kantos main kaleci. Tah nyintrek nate sami sareng olahraga eta teh. Tah eta teh olahraga anu kaulinan anu kaasup olahraga. Terus out nyata keluar tina kalang. Terus gede nyaeta sami istilah olahraga nu sanesna. Istilah olahraga anu sanesna nyaeta kaulinan misalkan lumpat eta sami sareng istilah olahraga istilah kaulinan anu ngamangrupakeun istilah olahraga. Cobi hidup sebatkeun deui tah istilah olahraga anu sami sareng istilah kaulinan. Contona dina main oray-orayan misalkan kaulinan oray-orayan. Lumpat kan lumpat teras nyeklan punduk teras lempang eta teh sami sareng istilah olahraga nu mangrupakeun istilah kaulinan. Tah gitu nyaeta nu disebat
kaulinan anu termasuk karena olahraga lumpat lempang atanapi kan tadi naon teh suten cemes centang out gedeg eta teh sami sareng istilah kaulinan nu mangrupakeun istilah ka olahraga. Posisi pembahasan nu kadua nyaeta ngeunaan mengenal kecap rajekan. Kecap rajekan duwi reka jeung contona. Dina kawi oray-orayan kecap luar leor eta disebatkeun kecap rajekan duwi reka. Kecap rajekan duwi reka nyaeta kecap anu diwangun dasar disebutkeun 2 kali sarta robah sorana. Wangun dasar kecap oray-orayan nyaeta kecap oray. Dirajek jadi oray-orayan. Wangun dasar kecap luar leor nyaeta di luar dirajek jadi luar leor. Contoh nu sanesnya nyaeta papayan. Kalimana barudak leupak papayan dina galengan. Teras nu kadua luak liuk. Kalimah anu ngeunaan luak liuk nyaeta lamun rek mentas jalan kudu luak liuk heula kakenca sareng ka katuhu. Eta ngeunaan kecap duwi reka. Kecap duwe reka teh nyaeta kecap kata ulang anu berubah suaranya. Jadi kata ulangnya diulang nanging teu langsung di rubah suarana. Luar leor, terus oray-orayan, terus papayan, terus luak liuk. Eta kan benten sareng luak-luak. Tah eta kecap rajekan anu murni. Jadi kecap eta keneh nu diulangna. Pami luak liuk kan benten kata ulangna nya oray-orayan. Oray-orayan berarti oray-orayan kata dasarna tina oray. Terus luak liuk kata dasarna tina luak. Terus papayan kata dasarna tina papai. Terus tadi luar leor eta kata dasarna tina luar. Urang tinggal deui contoh nu sanesna. Contoh nu sanesna nyaeta ucing-ucingan, teras gutak gitek, teras tual toel, teras bolak-balik. Eta contoh sanesna tina kecap rajekan duwi reka. Cobi tinggal ucing-ucingan. Pami misalkan sanes duwi reka mah eta kata ulangna diulangna janten ucing-ucing. Nanging ieu mah ucing-ucingan janten robah sorana gutak gitek. Nah, benten nya. Nah, kitu ngeunaan kecap duwi reka. Pembahasan kanu katilu nyaeta ngeunaan nyusun kecap jadi kalimah anu benar. Cobi tinggal kecapna dihandap. Arulin barudak diburuan keur. Susunan anu benerna nyaeta barudak keur arulin diburuan. Teras Danu urut nyeri main suku bal. Susunan anu benerna Danu nyeri suku urut main bal. Intina dina nyusun kalimah teh tinggal heula subjekna. Teras subjek teh tiasa nami orang atanapi nami benda. Saatau subjek nyaeta kecap pagawean nyaeta arulin dina kalimah di luhur mah. Nah, itu tinggal heula subjeknya. Subjek mah biasana aya di ngawitan kalimah. Janten tinggal heula subjekna terus kecap pagaweanna kata kerja pami dina bahasa Indonesia mah. Kecap pagawean teh anu nuduhkeun dilakukeun ku anu aya dina subjek eta. Janten dina nyusun kalimah mah itu carana tinggal heula subjekna teras kecap pagaweanana baru nu sanesna disusun kalayan leres susunanana.
Nah, gitu panginten cara nyusun kalimah kecap nu jantan kalimah anu bener. Tah, ayeuna sadayana atos dikupas. Tadi ngeunaan istilah olahraga anu kaasup dina istilah kaulinan. Teras aya mengenal kecap deui reka nyaeta kecap anu robah sorana pami diulang. Teras tadi naon ngeunaan nyusun kalimah ditentukeunna subjek sareng kecap pagawean. Panginten pangajaran dinten ayeuna dugi ka dinya tugas mingguan ieu nyaeta kerjakeun halaman 78 dugi ka 79 dina buku paket. Fotokeun teras kirimkeun ka WA Bu Eli. Sakitu heula panginten ti Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.